Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masih dina surat Yusuf ayat ke-16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'u jengeus daratang saha putra-putra Nabi Yakub. Abauhum ka bapa maranehanana tegesna ka Nabi Yakub. Isyaan dina waktu memeh Isa tegesna keur mega beureum rek manjing Isa sakedeung deui. Tos poek da uihna teh ngadaguan peuting supaya teu katingali. Ya bukuna eta sadayana anu 10 putrana Nabi Yakub. Kayaanana sarardih careurik pura-pura sedih. Padahal mah manehna mah teu sedih ieu da geus ngalungkeun Nabi Yusuf kana sumur. Pura-pura sedih supaya dipercaya ku bapana. Qalu bari pok nyararita ieu asa nu 10 putrana Nabi Yusuf teh. Putrana Nabi Yakub teh. Sadayana nyariosna kieu, ya abana, duh bapa kuring sadayana. Bapa abdi sadayana. Inna sanyana ari abdi sadayana. Dahabna keur init atawa tos init abdi sadayana berangkat. Nastabiqu abdi sadayana nuju ngadamel perlombaan lumpat cenah kitu. Nu 10 urang teh. Watarokna jeung ninggalkeun kami Yusufa ka Yusuf. Inda mataina dideukeutkeun barang-barang abdi perbekalan. Dideukeutkeun eta Yusuf ditinggalkeun perlombaan balap lompat saurna. Fa'akalahu mangka tiba-tiba abdi datang geus eueuh Yusuf fa'akalahu aya nu ngadahar. Beak teu disesakeun. Dibun ku serigala cenah kitu. Nabi Yusuf teh geus eueuh dia teu disesakeun didahar ku serigala. Saeutik-eutik acan teu aya. Kan aya oge daging eta we getihna dina acuk cenah kitu. Wa ma anta jeung moal mungkin anta anjeun bapa bimu'minin kana percaya naon anu ku abdi dicarioskeun. Moal percaya bapa mah da moal percaya. Lana ka abdi sadaya. Walau kuna sok jeung sok sanajan kuna bukti sodikin abdi bener cenah bapa mah moal percaya. Padahal mah eta mah justru ngabohong ka bapana lain bener ieu saterasna. Waja'u jeung daratangna teh ieu putra-putrana Nabi Yakub teh anu 10 ala qomisihi jeung nyanak acukna atau baju kurungna Nabi Yusuf bidamin kadib. Bidami kadzib teh bari dibural balur ku darah bohong. Dina sarahna disebatkeun di dieu ti pamuncitan doma aya pada itu mah khusus pamuncitan doma. Eta baju Nabi Yusuf teh diurat aret ku getih pajar teh cenah tos seep dihakan ku serigala ieu tinggal bajuna anu pinuh ku getih. Kitu bohongna Yahuda jeung sabalad-baladna dulur-dulurna anu 10. Qala nyarita atawa ngajawab atawa nyarios Nabi Yakub. Bal bahkan sawalat anjeun geus menunjukkeun atau ngahiaskeun lakum kadiri anjeun angpusakum diri anjeun sorangan amron tina ieu masalah tina ieu kajadian dihiaskeun ieu mah ngaya-ngayakeun direkayasa. Saur Nabi Yakub teu percanten sama sekali yen Nabi Yusuf dihakan serigala. Pasbir mangka abdi macek Nabi Yakub ngan kur bisa sabar. Naha sabab pasbirun jamilun ari sabar teh eta teh indah mungguh Allah Subhanahu wa taala.
moal tiasa kumaha da geus kolot ceuk Yakub ka budakna abdi mah moal bisa neangan Yusuf bari sedih teh. Wallahu ngankur ka Gusti Allah hungkul musta'anu tempat menta tulung saur Nabi Yakub. Alamat tasifun naon nuku maneh nuku anjeun 10 urang anak-anakna matasifun disifatkeun atawa dipigawe. Jadi Nabi Yakub teu tiasa milarian putrana da tos sepuh tos ajus tos teu tiasa walaka yang ngankur aya di bumi we esod empor cacaketan. Jadi ngankur ka Allah hungkul nyuhunkeun pitulungna tempat berlindung, tempat minta tulung, tempat ngadoa. Mudah-mudahan Yusuf disalamatkeun tina sagala masalahna, tina sagala urusanana. Da yakin ia putra-putra nu 10 ngabohongkeun ka kami saur Nabi Yakub dina gerentos hatena. Insyaallah patepang di enjing dina ayat anu salajengna. Mudah-mudahan orang sadayana dipaparin yuswa panjang bersehat. Barakallahu li walakum. Sadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.